Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa sadaya anu kesim kuring kipi hormat. Sim kuring bade ngadongeng anu judulna Dongeng Sasakala Kelurahan Tonjong. Dina waktu harita Sultan Agung ti Mataram rek ngayakeun tarungan ngalawan penjajah ka Batavia. Waktu panarajang munggaran, Sultan Agung kasasar jeung sakarakanca prajuritna. Hei prajurit, urang bawah mana ieu teh? Masalah pisan jungkrangna. Turun gunung, unggah gunung meesan. Tuh, geuning pasawan mah perang Sultan. Saur prajurit. Geus ayeuna mah urang leureum heula bae di dieu. Barang keureuh ujug-ujug aya nu nyerang. Siap! Hayo, mana babawaan jeung kadang anu selain kadikeun? Mana babawaan kuring rek dirampok? Tuluy, babawaan jeung kadaharan sarombongan Sultan Agung dirampok. Ludes, mani teu disesakeun saeutik-eutik acan. Sultan Agung teu ngalawan, da kumaha nu nyerangna leuwih loba tibatan rombongan anjeunna. Atuh, rombongan Sultan Agung akhirna paborencai. Masing-masing neangan akal. Sangkan menang kadaharan jeung padumukan pikeun deureuh. Salah saurang prajurit ngahulang. Alah, asa engut ayeuna mah. Kuring boga baturan ka abah dieu. Eta Mbah Buyut Janggot. Teras manehna nu tangan. Pokna. Sampurasun. Sampurasun. Ada jawaban. Sampurasun. Rames. Rompes. No, kalau gitu saha ieu teh? Gede bae mataku na. Cek Mbah Buyut Janggot bari ngilika. Nah, sobat. Atuh mun bisa nepi ka besok ka dieu. Puguh mah kieu pimpinan urang. Sultan Agung rek notoskeun ngalawan penjajah ka Batavia. Tapi kalaka di jalan aya nu ngarampok. Bebekalaan di bawah anu deus dirampok. Ya, atuh akhirna bubar. Sapalihna mah mulai deui ka Mataram, kan sawarehna bubar. Karunya tuh. Cek Mbah Buyut Janggot. Kunaon disebut Mbah Buyut Janggot? Sabab janggotna panjang. Kumaha kuring rek milu di dieu? Kajeun ditututkeun ku kuring. Aduh, bae teuing. Suku pisan ari rek milu jeung kuring mah. Ambe kuring aya baturna. Mbah Buyut Janggot ngajawab pananya ti Pangeran Mataguna. Ti harita babarengan di leuweung. Eta dua sobat geus rundingan hayang boga tempat padumukan anu bener. Rek ngababak-babak muka kampung anyar nu teu jauh ti tempat anu dicicingan. Eta dua sobat maluruh hiji tempat. Lembur eta dipaluruh kumaha kaayaana salasna bentukna kumaha. Oke sobat, ayeuna urang leumpang ti belah kaler wetan, cenah kidul tungtung wetan. Yu leumpang. Geuning seueur cai curcor. Caina meuni herang. Tuh itu loh seueur tingkot cepat. Sikapna di bolona. Nah urang geus leuwih ka dieu. Ieu teh kaler tungtung pulang. Terus kemana deui sobat? Teras ka ditu yuk. Ka kidul tungtung kaler. Ini mah beda deui kayana teh. Seueur tangkal Tanjung. Tatangkalan mah mila leubeut. Tuh itu buahnya meuni rarangkeun ya. Wah, resep ari ieu. Matak betah ieu mah. Ayeuna urang geus leuwih ka dieu. Ieu teh kidul tungtung eta. Tos leuwih ka dieu, jadi mun kieu kaya ieu lembur, urang ngarangan Tonjong bae. Sampai akhir. Naon sababna? Sabab geus sapaluruh ku urang
tisa tungtung kaleh duduk kidul tapi ka tungtung wetan juru kaleh nya bentuk nalonjong jeung sapanjang jalan tadi seueur tanggal Tanjung. Oh gitunya satuju pisan atuh kuring ge. Ti harita lemur eta disebutnya tonjong. Kacarios ketabung eta tos anak baranakan jadi teu sepi teuing. Ari tonjong paling kidul disebutna dukuh gembol. Naon sababna disebut dukuh gembol? Naon? Loba duku. Sabab di sakureung lingkungan eta aya angin gede pisan. Kieu caritana. Kumaha? Kecrek dengan hadiah koret. Terus bagus koret teh gitu. Tenang ari geus mah. Tenang kena kuring mah bersihan di sawah. Beh tengah jeung pari. Aya deui nu nyamu di dapur keur bekel ka sawah. Duh, sama teh meni alus pisan ieu. Mani seungit. Uleun, bakal nikmat dahar teh. Mana deungeunana lauk pedak jeung sambel. Parangna pokona. Bakal nikmat dahar teh. Dia tahu lingkungan bujur ibu, masing-masing ku teu disangka beut ka musibahan aya angin gede pisan. Palebah lingkungan eta, hawa ujug-ujug tis mani ngecep, angka ujug-ujug poek. Tepat di lila aya suara, siap! Mana orang eta suara datang angin. Teras beta takan aroyang, breuk ka ditu, breuk ka dieu, imah anu butut teras bae kahidupkeun. Nya atuh anu nyencingan masing-masing imah teh, lompatan, lompat ka ditu, lompat ka dieu. Api teu aya nulungan. Anehna, angin gede eta ngan aya di palebah lingkungan eta. Di luar lingkungan eta teu bisa nalulungan. Siga aya nu ngahalangan bae. Di lingkungan eta aya hiji sesepuh nu disebutna Mbah Buyut. Tapi aneh, hari palebah Mbah Buyut mah teu aya angin. Pagaweana maca Quran jeung anu apae. Masya Allah. Tolong ya Allah ya Rabbi subhanallah. Tolong ya Rabbi ya Allah. Selamatkan ya Rabbi, selamatkan ya Rabbi ya Allah. Cek zaman-zaman aya di jero lingkungan eta. Mbah Buyut, tolongan ya Rabbi Mbah Buyut. Ayo, naon di mana ikut bae. Geuning, aya angin gede pisan. Keun ku aki rek doaan. Nya harita Mbah Buyut maca Quran juga doa. Kieu cenah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fafiru ilallahi inni lakum minhu nadhirun mubin. Hartosna saenyana kuring masih ancos coba angin anu gede pisan, sangkan aranjeun buru-buru tobat ka kuring. Sareng mabut ngadoa deui, mutirna bi fadlillahi wa rahmati. Hartosna, ya Allah, mugi angin janten berkah sareng rahmat pikeun abdi sadaya. Sanggeus maca Quran jeung anu ama jama-jama anu aya di palebah lingkungan eta nyalampurkeun ka Mbah Buyut. Harita keneh angin gede eta ujug-ujug rep bae eureun. Tah di harita Mbah Buyut disebutna Mbah Buyut sapu angin. Ayeuna makamna aya di dukuh gembol, di palih tonjong palih kidul. Pamirsa sadaya anu kusim kuring dipihormat, nami taman kanak-kanakna oge atana TK dinamian tina pamimpin anu ngawitan bisa ditonjong nyaeta Pangeran Martaguna. Janten nami TK Martaguna. Jadi kan itu aya namina TK Martaguna. Terus Universitas Kus Minggu hormat ditonjong oge aya guha opat panto tina besi mari karando. Lebatna sisi luhur sareng tina besi anu biasa disebut Gua Jepang. Pemirsa sadaya nu kusim kuring hormat, dongeng sasakala kelurahan Tonjong mung dugi ka dieu. Luhur sahur bae carek mangga nyembakeun ka pamirsa. Can mangga permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.